kumaha mayarna ya 60% dan kamari jadi double mayar kemarin. Aduh aing gara-gara anak aing jadi lieur ieu jangan hulu aduh Gusti kudu kumaha hirup teh keur menghirup sangsara anak kena anu satangkurakeun awak we segala dijolang segala di baskom pemikiran mah eueuh aduh pusing. Punten kamarana itu cedana teh cek aduh aduh kaya kelepet lah aduh ceda mang alhamdulillah hari awak mah ieu teh keuangan mah kering wae mun aya dokter mah yang dipariksa ieu teh keuangan teh duitna covid wae gering wae urang teh cuma ai di tempo ditagih sok gegeringan aneh geus nyaho aya urang ka dieu teh cuma sok gegeringan itu ieu mah geringan gering duit aduh lieur mayarna bingung ge kumaha ece aduh ka dia gerek nagih puguh tuh gerak cenah jangkana sabulan karek kedua minggu geus ngurunyung gitu yang naon deui ieu teh gerek nagih tanggung sabulan teu kita rasa itu mah karek 2 minggu rasaan mah rasaan gitu ge kumaha aja gitu kunaon ece misalna di pisan sih cuma jadi urang teh tega deui ka ece anu kemarin kita dibayar panjang geus 2 kali teh 60% teh kurang duit teh kurang sabaraha kurang 1 juta ini ngadeluk wah ini bobaring injo manta ai melah aduh kumaha tuh da kuing teh da butuh nya ini teh tega itu ningali cedana teh sia nelebeungeut teh asa teu tega aing mah nelebeungeutna oge aing ngorek lagi jadi karaka keluar we duit aneh. Iya tuh ya nambahan nih 1 juta. Tah, geus. Lu si tulungan ya. Sep, murah sih duitnya. Tapi kumaha mayarna bingung aing ya. 3 juta pokona wungkul. Dan bunga na kurang hitung heula nya sanyaho cek nipu ka urang dah nonton ngelew lah bisa ngelew tambah duit euy alhamdulillah duh buat lima mumun kemana tak kurang si mumun teh cenah enggak jodoh gue di jero SMA teh mun mana kita iya aya cenah neng ieu subuhan cai naonan jodoh gue di jero hitung liah poho tuh aja nih teh mak loba duit nama euy yang beli HP telen mak ceu tah nya saya bodas saya unggul da oke na sok dino mah tuh yang beli HP mah lewe sorangan balik di dia urang buka penyakit mah sok minum atau sok minum ditampi ya nah jadi aing nginum ya teh aneh goblok teh nya ayo tuh ceh orang rek balik we oh atunya sok ka dieu teh rek nagih nah aja di yang ngareana duit teh ceh nah kumaha ira mayarna awas ya bener siap lah ayo nya Allah mau ingat gitu nya heuh aya duit 1 juta aduh naon sih teh aduh was we mak eta jeung mah HP telen lain ieu mah sok kitu atuh mah darakas ka anak teh ngobong darakas ka anak aya we jelema budak teh ieu mah teh ya teh kok bantuan mayar sia kayak kulit di omah teh hoyong teuing jeung duit teh jadi kurang anak euy bukan kudunya kita ka kolot teh tong ngagampangkeun aing mah nih cokor jeung nu cokor urang meuli konter HP sorangan salahan meuli HP na konter ayo atuh gitu manam sorangan gitu ayo aya HP anyar sia jeung kudu dianter ya ampun aing mah ayo atuh sia teh sabaran pisan hirup teh sia mah ampun ya lagi naon cek hayang naon ngari naon iya budak setelah yang HP kana rupa-rupa lah zaman ayeuna budak zaman ayeuna mah rupa pisan tepenta cing teh aya HP nu alus teh mangga hayang nu kumaha HP-na
Bade Android bade nu biasa. Nu Android. Yang nu Android atuh. Aya teu. Mangga, aya Tina Vivo, Tina Realme. Sok dipilih yang mana. Tah mangga dipilih yang mana. Mak ieu mah Ini sih teh rusak batur HP. bisa babaturan urang mah Android tuh bisa foto-foto, bisa ngerakeun kitu kampus aja bisa YouTube teh anu Ngerakeun tujuan itu siapa gitu. lima alis Coba teh punten. Mangga, bade ningalan nu ieu mangga. Yang mana? kan ieu we tah anu Iya, ieu. cocok anu ieu. Udah kayak nang usir kolpa Android. Biasa ditinggalannya. Tuh, kamera aya 3 ieu mah. Oh, bisa tilu-tilu gitu nya. Cuma mata ulah jadi jadul jadi kolot teh gerak lu gaul. Kudu gaul cenah ceuk. Gaul jadi kolot teh gerak Ceuk teh, ah. Ya, bener. kayak di HP selfie kan gitu. Budak zaman ayeuna mah kitu, dah. Gaul Iya. bisa. Pokoknya Ini mah kakak maya. makanya kan adalah mulai ke anak teh nya. Sok komersial itu Karena jadi artis kayak kan sabaraha di teh. Oh, kanggo Poye 12 teh pangosna 1999 2 juta kirang 1000. Mah atuh duit lagi kan aya sakieu da. Ngan aya 1 juta. Bisa Soal ditawar. soalnya kanggo Pipo mah hargana tos nasional teh. Jantan ka mana-mana oke, pasti sami hargana segitu. Udah berapa yang tetangga tuh mah ya tuh bisa. Atuh teh tawar atuh bisa tuh ngan 1 juta atuh bukan 1 juta. Oh, sakit tuh tos pasna sok dari wilarian ka mana-mana ge pasti sakit tuh pasna 2 juta. Mak, kumaha tuh? Cenah gengan 2 juta hargana sedangkan ieu duit mah aya 1 juta kieu Ayo mah. pusing we kumaha tuh dengan aya segitu-gitu na duit na oge Udah deui. gede kan dilekat dina kutang. Teu boga. Masuk ngawadul. Ulah atuh mah keluar teh mah. Yang bayar emok aya ga ieu teh, sia teh. Atuh mah buru mah. Dia tuh ngomong wae mah buru bayar buru. Ini terang minus gabut ya HP ieu buru mah. Ayo dasar kudu. Yang bayar emok teh jadi kalau HP-keun meureunana aing mah Geus ya atuh tah. Teh. Kumaha bade? Ada atuh teh tuh tas aya. Makin kalau oge ini kan ayeuna nyelepet dina kutang. Aduh, karunya teuing meureun kanggo bayar bank emok meureunnya, Cek. Paksa we ngalehan yang anak mana. Ya atuh kumahanya. Kumaha itu enggak duitna. Aduh buru ya. Udah zaman sabar. Hayang, Pasol ditinggal heula tina menu-menuna. Tuh, mah tinggal 5. Selfie yuk arek moal mah ajaran. Sama sel di tengah laki aing mah. Tuh, mak, HP teh alis mah ieu. Iya, geuning. Aya gambar emak di dinya. Alah, geulis ningan matanya. Nyangka. Ya teh, gerak bungkus teh. Terus ieu wae mangga. Dibungkus emang goreng pisang, saya tadi bungkus saudara. Udah kudu dibungkus. Ayeuna mah meureun janten Gua teh selfie. SMP HP na gede nya teh. Ieu na tanahnya dilebet. Ditampi artosna. Ya. Eta heulanya. Saya tekan tidak aku mah. Waduh. Ampun pisang. Mangga nyanggakeun barangna nampi artosna. Sing awet di anggona nya, Ceuk. Mangga nah, keur nuhun Ya, ya. Teh. Masalah itu nganya nama. Boga HP euy, boga HP euy. Bisa ketempuan ya zaman ayeuna mah HP dapat tempo gitu. Aing baru pasti. Zaman ayeuna.